Nah, nges. Iya mah video lain nges. Ya Mang Usep emang, Nyang? Mang Usep ya? Di bejaan di Saleumpang kapancan ari hayang sehat mah awak geus kitu oge. Heeh. Di pabrik leuwih gawat nya gawe. Pabrik mah bari jeung nangtung teh sabaraha jam eta. Takudna mah nyahatkeun tong kana motor leumpang. Seurang daerah dia Pak. Oh ka ieu mah apruk-aprukan dugi ka Cibuga. Apaan sambil iya Pak sambil damel. Naon? Alhamdulillah tos anu channel ieu mah enggal satahun. Setahun tos 2 kali bayaran. Upami pengikut tos 5.000-an. Upami tontonan saya kan ayeuna paling sakedik 1.600.000 biasa tanak. Iya nah maksudnya dolar nah. Jadi sekitar $100. 1.600.000. Ya tergantung dia nah tontonan. Upami tontonanana tos ribuan mah paling sabulan sakali. Biasanya lah. Eta mah pada canak pada henteu eta teh langkung gitu. Ngana biasana mah kadorong ku pangabutuh Pak. Heeh sakitu oge canak we lumayan. Heeh. Balik wae. Ngan ari abang tinu ieu Pak tinu ondangan anu aya acara-acara mohon dilaipkeun gitu
Tuh didokumentasikan didamakan video kan tiasa katonton bang tahun-tahun eta ku anak cucu oge. Nya kamari alhamdulillah kamari teh. Kainging kamari oge lumayan. Orang reunian gitu. Mohon. Upami sinu pernikahan insyaallah raya pun pinten. Aya lumayan. Aya wae ini ngomong teh. Aya ada terus pada terang. Naon geus ieu mah video lain geus. Nges mana ka dieu mana ka handap. Aduh musik. Sok ya. Oh, jadi itu tuh. Kayak orang tadi itu ngapai tong di pare mana antep we.
sok sok ngagebug we tuh. Tuh iya mah ngagebug masih iya nya. Tradisional. Lebih awalnya pancen mah nya. Lebih awal. Iya mah iya YouTube. Ya jam sakieu Kang geus ngagebug. Ngarisna jam sabaraha Kang? 5 sore, 5 subuh. Subhanallah. Oh, jadi ngarang ke sore santainya. Bener. Oh, batu mau putih negara. Oh, batu. Nya heeh, peuting ngaloheum kutiis iya kutiris pisan. Ngahodod babalik ya. Lapar wae. Kumaha da peuting lapar wae. Heeh. Hari peuting mah hari jam 5 subuh mah ada identitas jalmi nu rajin kan jam 5 subuh. Tos salat subuh itu kan teu meunang sare deui. Heeh, tah kitu. Jadi engke lohor nu karasana teh. Lohor teh ngantuk dia deh segar bener. Capena. Heeh. Tomboro nu digawe abah oge kitu kan. Tos di mana ku keluyuran teh. Geus jam 1 mah da langsung mata teh 5 watt. Sama. Sama capek wae. Naon si ibu mah sami wae, Bu. Kan ari akang mah capek teh aya buruhna. Ari nu ngalangur mah capek teh eueuh buruhna. Ya teh nu saha Kang? Bakal jadi sabaraha karungan ya kan? Namun biasana awang sok kangen ieu kan? Dengan sasaungan tilu kitu teh nya mun aya nu panen teh bunga pisan nya. Heeh. Resep teh nyeun sasaungan. Moal ayeuna. Baheula ulin di sawah nih. Resep eta nyeun saung terutama terus makan teh ku ieu teh Kang ku baralaknya. Dibungkus kitunya.
kangen begitu kealaman deui. Da ayeuna menyeun saung sinu kitu nu gelo sentukeun naonan disebutna kitu ayeuna mah. Hah? Nyawa kamera. Eueuh kamerang. Heeh. Tuh nu gelo sinu nyeun ieu teh. Disingserikeun ayeuna mah. Baheula pan pa alus-alus nya. Wah, ngabentur euy, ngabentur matahari euy. Harus kieu keren ya kan. Panen nuker-nuker panen. Ngaritna si jam suara. Jam sekian mas beres. Bang, Konten ieu mah. Pare. nonton pare. Ngerah ieu. Teh si akang pinter teh. Bisa keur nyumput. Heeh. Kang yang apa abahnya? Eta pare eta tanu halus mah tah nya. Undak-undakanana teh. Mangga sepuh mangga. Ayah, wias sok moal gua. Teu sawias sok. Kang nuhun Pak, Ibu nuhunnya.